Sampurasun kadang wargi sadayana wabil khusus ibu sinarang bapak guru kan tenang khusus pisan ya kangge nuga deuli sareng ukara sekma siswa-siswi anu dipikareus pisan ku bapak salajengna urang contohkeun masih kene dina pupuh ageng dangdang gula. Salah satunya sepupu anu pokoknya tina KSAD ieu dangdang gula. Larasna geulis kasep laras degung. Supanana da panalunggu. Rumpaka masih kene kersana biasana Kang Rudi Iskandar. Mangga. Tatar Sunda sarakan awaking lemah endah tatar pamidangan kakayun rajeg harejo jadi bajuna gunung hawa seger angin tilamping ngusapan embun-embunan duh kumatak gandrung upluk aplak pasawahan mata kelar mangpengkeun cicitan ati duh sarakan pangbalikan cekap sawang sulan wae urang lajengkeun kana panambihna tanapi sekar tandakna prung adani geuning aya Kang Pandu. Selamat malam Kang Pandu. Iya kula iya kami sirung Sunda jati Sunda iya kula iya kami getih Sunda nu ayeuna sekeseler Siliwangi nu ngabukti di kiwari tameng bebenteng nagara wujud nyata namangsana hoyong nama dua kali bangsulan ya hapunten dilirenkeun kudu ngacapina cekap mohon salajengna urang kantetkeun wae urang runtuykeun wae urang sok sanaos teu sagemblengna urang pedar dina ornamen-ornamen atanapi dongkari sareng teknik-teknikna nya Adeni gitu namina teh Kang Dedi Jabri nanging kalarusan hapunten rambutna aya nama tos di Jabri dirajia sagedengeun di pali kiwana Adeni aya Kang Pandu Dewanata nah ieu ramana Pandawa teh dengan asli nama Hendy bin Usin mangga nya hapunten urang cobi bedah sakedik-kedikeun perkawis ornamen atanapi teknikna titik nya tatar Sunda nya tatar Sunda sarakan awaking anger eta mah aya wae nya masih aya wae tatar Sunda sarakan awaking diajah mah kitu kantetkeun
Ah, kantung ngange ing nya tetar Sunda serakan awaking. Jantan teh sapatos kitu mangga nya ejah heula da urang oge apan sate acan tiasa mapah teh nya adeni Halu heula nya. ngabebengkang heula di bedong gitunya sekian sasi neme urang teh ukei-ukeian terasnya ngigir nangkuban teras bujur heula geuningan anu ngangkat teh ngoronang Halu we. kali itu mah lelengkahan tah sami ieu oge nya henteu tiasa langsung ngabuluyur langsung janten. Nah ini insya Allah sadayana oge upami nyimetan lajeng naon disebut teh ini ngeureuyeun lah dileukeunnan terasnya sakedik-kedikeun tatar Sunda sarakan awaking lemah ngaput gitu tak ngaput tak segala gaji teh menu cepet endah gitulah nya lemah endah nya sakali deui lemah endah nya tata pamidangan kami eta nya atos dina pupu sate acan ge kakayon rajeg upami nyanak swanten metit atanapi luhur sanes beheung anu atanapi tangek anu janten ngiring naik ka luhur nanging napas swanten anu dilebetkeun kana lebet patuangan janten nalika metit pisan patuangan urang janten upami dicolok teh mah dicepeng kieu neuasan nya kakayon rajeg dilebetkeun tuh ngaheujeut kade hitut tuh di dieu teh dilebetkeun kana patuangan ngabalukarkeun patuangan urang janten teuas nya kakayon rajeg rejo riak tungtungna orai mentas tungtungna riak nya seperti itunya kakayon rajeg ieu ngahaja dikasarkeun heula anu penting mah nu utamina mah kenging we heula nya kangge ngalangkung ngalemeskeun lajeng ngagegenahna mah engke ge tangtos ngaguluyur wae gitunya ayeuna mah samentawis kasar we heula gitunya kakayon rajeg nya rejo rejo nah tinami jadi baju na gunung pamit teh aya pisin dicepeng lepaskeun urang cepeng deui seperti kitu nya kagak canak deui nya jadi bajuna gunung seperti itu nah terus gitunya hawa seger orai deui orai mentas angin tilamping seperti nyarios we angin tilamping ngusapan embun-embunan digedageun digedag adene naon atunya ting arulang ngendag gitu bade 3 kali ngeuneukeunana bade 5 kali mangga mung teh kenging teh 12 kali Nyat, jadi panjang teh panjang teh.
Moal cekap. embunan pamit 3 kali. Gimana sih teh A? Ngusapan embunan kurang 3 kali we pagehannya. Lajeng duh ku mata gandrung orai. Terus upluk aplak pasawahan mata kelar mangpengkeun cicitan ati duh sarakan tadi namadakeun ye dina akhir duh sarakan pangbaha aya riak aya gedag pangbaha ya pangbaha panjang ya pangbaha lika itu pemidejah namanya pangbaha stop 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 ka alright ka ada kedua kali ya upami dihijikeun pangbaha itu nyanyi. Mun. Lajeng ayeuna dina sekar tandakna Aden. Ieu pula ieu kami sirung Sunda jati Sunda sakada pula Aden tah di dieu mah henteu seueur ornamen nanging kada dipagehan pisan luyu sareng notasina nanya natila dadanya namida minamida minatila midala da mimi midala etala kedah dugi kalarasan ieu surupan sabaraha ieu 5 genep. 5 genep sareng teh kaci dan mulai mau opat Nya selas mama. nya 5 opat mel ada langkung aya tanagaan Eta, gitu nya aya power. aya nya tuh aya ieu cenah aya Power Rangeran Eta. nya ieu kula lajengkeun nya getis ieu kami getih Sunda nu ayeuna nu naon eta nu ngabukti di salah seke seler hapunten Siliwangi anginya angi seke seler ajeg imah seke seler Siliwangi nu ngabukti di kiwari janten Aden cekedak aya kalana teu sadayana direnta nya pamit mah di dieu mah kedah rada ganes misalkannya ganes aya model seke seler henteu seke seler nya mun biasa mah nya memang engke tahapan anu salajengna urang ngawitan bentuk keutuhan teknik naon disebutna teh teknik vokalna nya olah vokalna ngabentuk vokalna gitu nya sementara aya nama abdi simkuring gitu nya henteu ngabahas heula perkawis cara pernapasan anu mun teh mah pan aya kalana kieu Aden hiji genre vokal teh benten aya trikna ya sapertos misalkan dina halo
Mohon. teknik nyorakeun alok kantos benten sareng teknik nyuantenkeun Cianjuran misalkan pon kitu deui kawi pon kitu deui kepasindenan Mohon. malih mah kalebet misalkan wae aya pop Sunda aya calung janten itu salah nama aya kekhasan Mohon. boh dina napas dina olah vokal pon kitu deui dina ornamentasi nah gitunya dina cengkok-cengkokna Mohon. gitu janten kantun urang sadar diri lah nya bahasa gaya nama kita tahu diri dan sadar diri kita sedang dina wanda naon gitu gitunya Aya prakna. namun aya prakna atuh da kabayang upami nyanyi calung ngangge teknik ornamen temang Sunda Cianjuran aduh biasa di kumaha gitu nya aya lah aya wandana gitunya kalebet aya ranggeuyana bahkan gitu nah urang lajengkeun Aden Mangga. dugi kemana teh sekeseler Siliwangi nu ngabukti di kiwari tameng bebenteng nagara wujud nyata namangsana nah seperti itulah samentawis insya Allah mungkin orang sambung deui atanapi dina episode anu salajengna Mohon. urang eueuban deui Mohon. ya urang eueuban deui Urang guar deui. lah sakitu samentawis Kang Pandu nya ademi dina pupuh dangdang gula cag saheulaanan insya Allah urang lajeng mungkin deui kana pupuh anu salajengna